Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadaya. Waluya dongeng Sunda. Waluya dongeng Sunda. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu, carita dongeng Sunda pedaran Kang Gilang. Dina leresan ayeuna Kang Gilang baris medar hiji carios. Anu cariosna ditulis ku Yasana Ki Dagar. Dina judul Mawar Bodas. Mawar Bodas. Males pati. Mawar Bodas. Males pati. Mawar Bodas Males pati Yasana Ki Dagar dipedar ku Kang Gilang dina pedaran acara Carita Dongeng Sunda nuka pidangkeun di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel sareng di radio Kamumeut Kasugri sadayana. Sate acan orang pedar ye dongeng mangga kasugri pamirsa nu teu acan subscribe channel YouTube-na sareng diaktifkeun tanda loncengna supados teu kakantun carios anu salajengna. Sareng tong hilap di like, di share, di komen di kolom komentarna. Mudah-mudahan tepang sono urang dina pedaran ieu dongeng sing tiasa janten pang beberah manah oge panglipur kalbu. Mangga kacugri pamirsa, urang pedar hiji dongeng karangan Ki Dagar dina judul Mawar Bodas Males Pati. Lengan katuhun meber dina jurus ku campakna sombalak jurus layar berkembang tea kasugri. Ngahiuk datang nama anca tapi angin tenggelanana rosa kacida. Ngarasa kana pipi kencaki maman. Ngarah-ngarah kana pipi kencaki maman. Lap ke maman ngarindek dina jurus sero nyusuk. Heat suku katuhunan yang anca saran kana beteung lawan. Plak suku ki maman teh ditepak ku leungeun katuhuna Ki Karim. Atuh jadi ngolewang kagigir samet kuda-kuda lawana pajengjar leungeun katuh Ki Karim datang deui ayeuna mah datangna teh rek ngahanca dadak kenca Ki Maman. Atuh Ki Maman buru-buru ngalabuhkeun awakna dina gerakan caringin rungkad meunang mulungan ti gegedugna Ki Yudi bajing setan. Los panarajang Ki Karim tengakan angin. Hiu bak suku katuh Ki Maman dina wangunan jurus oleh gibug ngahanca beuteung Ki Karim. Curalit cle Ki Karim anu bieu kahanca beuteung teh ukur muringis wungkul manehna masih bisa ajeg dina kuda-kudana. Teu loba omong Ki Karim nyebrut deui awakna muter kawas panggal leungeun kenca katuhuna malang. Ieu teh gerakan anu kasebutna anginga puna lamiri atawa jurus angin yang bertiup kasugri. Ki Maman anu can siap lakarek ge nguniang hudang teu bisa ngahindar. Are hiuk are bak. Opat tenggelan ngaruntuy anu ngandung tenaga rosa ngahanca kana opat bagian awakna. Waduh. Aduh. Kedebut Ki Maman nambru bari teu hudang deui siga namah kapidara. Urang caritakeun deui Ki Yudi kasugri. Ki Yudi bajing setan anu masih rame ngalawan Ki Buyut Jagalpati. Nepi salawe jurus mah Ki Buyut teh masih bisa ngimbangankan jurus-jurus Ki Yudi. Ti mimiti jurus ke-20 genep mulai Ki Buyut teh kadese. Lantaran Ki Yudi geus mulai ngeluarkeun jurus-jurus simpenanana. Gajleng Ki Buyut gajleng ngahindaran panengkas Ki Yudi. Hiu awakna nyerorot bari ngawangun jurus dadali nyamber anak hayam. Dua leungeun ngawangun cakar dadali anu rek ngaraweg kana beungeut Ki Yudi. Ditambahan ku aing codet beungeut sia teh ya. Ki Buyut nyolowok teh luhur.
Ki Yudi teu cileureun, dua leungeunna ngarawel dua pigelang leungeun Ki Buyut, bari sakaligus dibantingkeun ka tukang dina jurus ngonci pantom mukakeun jandela. Duh, supa-rupa deui jurus teh ieu. Atuh koleap, kebut awak Ki Buyut teh siga nangka asak murag. Ngagebut ka taneuh tarik pisan. Mending get taluk sia teh Yud, daripada modar dina dampaleungeun aing mah. Ceuk Ki Yudi bari nulak cangkeng. Ki Buyut nembalan serepet manehna ngalugas bedog. Nu tadi ngagaplok dina cangkengna. Hiu, bedog teh diheumbatkeun satakar tanaga dina jurus pancapang recah. Jurus bedog simpenan Ki Buyut anu ngarah ka 5 bagian awak musuh. Hehehe. Ngandelkeun cocolek tara sia ieu mah Yud. Ki Yudi ngahehe bangun ngoa, bangun ngece. Barang sajengkal deui seseukeut bedog rek antel kana kulitna sakilat Ki Yudi ngulawit 180 derajat ka tukang. Awak Ki Buyut dina jurus tampele mepet diteruskeun ku jurus lodaya ngarontok mencek. Dua leungeunna dipake ngetig punduk Ki Buyut. Habak. Aduh, dobet. Ki Buyut ngawawong teu kuat nahan ka nyeri. Tar dua leungeun ngageter. Celik bedogna murag punduk jeung tonggongna asa pasiksa. Ampun Ki, kuring hija carah bongkokan. Ampun. Ceuk Ki Buyut bari humaregu. Geus ari kitu mah urang ngahiji we. Maneh anak buah milu balik jeung kula ka Pasir Ucing. Urang nyeun komplotan anu leuwih badag tur leuwih dipikasieun ku balarea. Satuju anjeun Ki Buyut. Tembal Ki Yudi panjang lebar. Sujang gideungan we abdi mah. Da pangarasa katua lah. Ceuk Ki Buyut. Syukur ari kitu mah. Tuh, hudangkeun jeung ubaran heula anak buah anjeun. Terus urang dalahar heula di warung Mbak. Di warung Cemar nih. Antuk namah dua komplotan begal teh ngahiji jadi genepan kasugri. Di katuaan ku Ki Yudi bajing setan, wawakilna Ki Buyut Jagalpati, anggotana Ki Maman, Jumadi, Ki Karim jeung Ki Ade. Geus dalahar bala kecerakan cereng dahareun dibayar ku Ki Buyut. Terus nama sagenepna tinggardig arindit muruk ka Pasir Ucing. Urang caritakeun deui Anggraeni alias Mawar Bodas kasugri pamiarsa nu keur lempang bareng Rahmat. Teu karasa di jalan oge jog baraneun teu anjog ka kota leutik nu katelah dayeuh Cimahi. Cimahi teh hiji kota anu beunang kasebut leutik da mung ngawengku 3 kacamatan. Tapi sanajan leutik ari kota namah kacida resikna. Nepi teh wanci Saryak Layung, meh rek adek ka wanci Magrib. Mawar, akang mah tos lapar deui ieu teh. Urang melari warung sangunya. Rahmat muka caritaan. Sami abdi ke Kang, mangga atuh. Tembal Mawar Bodas bari unggek tanda satuju. Kabeneran belah wetan parapatan Cihanjuang anu brasna ka lembur Cibabat aya warung sangu leutik anu katempona basajan pisan. Tapi ari dagangan mah kacida pepekna. Srog dua anana arasup ka warung. Celek dariukna bangku panjang ngaharipan meja jajar. Parade tuang aden sareng enden teh. Nu boga warung dareh deh naker bari gewat ngasongkeun 2 gelas cai enteh haneut. Sumuhun bi. Sangu bodas sapiring tambihan we ku goreng hayam, sambal, jengkol ngora sareng goreng tempe. Ulah hilap sayur haseupna bi samangkoknya. Ceuk Rahmat bari tutunjuk kana goreng hayam dada mentokna. Sumangga aden. Nu pinden geulis bade tuang sareng naon ieu teh?
Si bibi ayeuna mah panonna teh manco ka Mawar bodas. Abi mah sareng paes lauk emas wae bi. Sambal peuting ora. Tak kokak sareng bacem tahu bi. Sajena sayur lodeh we nya. Mawar ngajawab bari ibut ngagelenyu. Sumuhun, antosan sakedapnya. Ceuk si bibi bari geuwat ku ragiru laladang. Ponyonaker barang daharna teh kawan tugas lempang jauh bari tanaga sesa padungdung jeung komplotan rampok Kibuyut Jagalpati. Atuh Rahmat mah nepi ka urug 2 piring sagala. Eureuleu teurap kop kana cau Ambon anu nyampak dina luhur meja. Samuil disamuilkeun bangun nikmat naker. Bi ai dieu aya tempat ngadarab teu mana bibi? Rahmat nanya kanu boga warung. Teu aya Den. Tapi ari Aden kersa mah di bumi bibi. Eta di pengker warung ieu aya 2 kamar kosong. Da bibi mah tos 3 dusa roge. Oge barudak tos marisa gara eueuh nyalira. Mung hapunten we bilih tempatna betrak-batrek maklum saung butut. Si bibi nawarkeun kamar imahna. Ah, sawios bi. Nu penting mah kuring sareng ieu Den Mawar. Tiasa ngarebe teu ka ibunan. Ceuk Rahmat bari rada seri koneng. Dupi Aden sareng Den teh. Isti sareng caroge. Ceuk si bibi. Sanes bi. Abdi mah barigan Den Mawar. Tembal Rahmat bari maling tetep ka Mawar bodas. Nu ditetep ukur cicing bari pipina semu bareubeu. Geus kitu mah creng Rahmat mayar urut dahar sakalian ongkos sewa kamar si bibi. Wanci sadereuh budak, 2 anana masih ngalobrol di tepas imah si bibi. Akang teh bade tumaros. Ari Mawar teh tujuan sabenerna bade malurus saha? Rahmat tumanya bangun panasaran. Ari nami mah teu apal Kang. Mung rurupa anana masih rada emu. Nu jelas pamarehna teh begal anu sok ngarampok ka imah-imah. Oge sok megat di jalan anu suni. Ceuk Mawar bodas bari ngarindat ka Rahmat. Ser, Nud. Aya nu ngageter kana jantung Rahmat nenjo rindatna anu geulis. Duh, atuh pibahayeun wungkul lalampahan teh Nyai. Bari ragamang leungeun katuhuna ngaragamang kana leungeun kenca Mawar. Ulah ngiring atuh ari sieun mah Kang. Mending oge akang mah mulih we atuh ka Cipanas. Bilih baju akang deudepeun. Tembal Mawar bari ngepeskeun leungeun katuh Rahmat. Rahmat uluham elehem. Punten Nyai sanes akang sieun. Mung atuh lebar we paminu geulis kedah kunaon-kunaon lantaran bentrok sareng komplotan begal. Terasna ge akang mah teu acan gaduh bojo. Pamagat mah pintar ekol Kang. Nyurukeun teh gaduh bojo ari cekal parantos pinter. Mawar beuki nyedekeun. Sumpah Nyai, akang mah hidajah ka tongtong. Hapunten nu bieu mah rumaos akang lepat. Eta teh daleungeun teh sok palid teu puguh. Rahmat ngajawab sageunana bari seuri maur. Kieu atuh Nyi. Urang pegatan di tempat ngabegalna. Jugan we aya raratanana. Rahmat nuluykeun omonganana. Nah ari akang apal kitu tempat anu sok aya begalna? Mawar bodas panasaran. Sabagian apal da akang masuk ngeder icalan bako. Sabagian dit apal. Tapi gampilah urang ratanyakeun we di jalan. Ceuk Rahmat. Nya urang mimitian enjing we atuh Kang. Ceuk Mawar bari semu marah mai paromana.
Siap Kang mah. Ajan iraha wae siap toh pati jiwa raga lah. Bikin milaan nyai anu tos bela ka Akang. Tembal Rahmat rada jumawa. Ngarasa usulna ditarima ku Mawar Bodas. Isukna rebun-rebun keneh dua anak geus ngagedig indit lempang kebat ka kulon mapai jalan gede anu brasna ka Padalarang. Tengah poe jog anjog ka lebah lembur Cimareme terus ngaso heula handapeun tangkal caringin anu ngarandak-dak dahana. Dua anak ngariuhan maksud anu ngarandak-dak jala dahana nyuhan jalan. Kabeneran aya tukang es dawet anu sarua keur ngaso di dinya. Mang es dua mang. Cek Rahmat ke tukang es. Mangga Den. Tembal tukang es telila sor 2 gelas es disodorkeun ka hareupeun Rahmat jeung Mawar. Mang ari jalan anu ngaler eta berasna ke Batu Jajar Lin. Tanya Rahmat ke tukang es. Cimohon Den. Tapi lewat tengah poe mah ulah nyorang jalan eta Den ah. Soalna kasorenakeun sok raman aya begal mangga teu jalan. Cek tukang es. Oh, nuhun atuh Mang. Sabaran esna? Cek Rahmat deui. 50 rupiah Den. Jawab tukang es. Usiwal Rahmat nuka kanyut kundangna bari ngaluarkeun duit 50 rupiah song diasongkeun ka tukang es. Geus capen rada reureuh kuniang dua anana hudang tina diukna. Kurang cobian ke arah Batu Jajar teh ya Kang. Tadi saur si Mamang tukang es sok remen aya begal di jalan cenah. Mawar Bodas melong ka Rahmat menta persetujuan. Mohon orang kadinya we ai lah. Cek Rahmat. Atuh bring dua anak teh arindit mapa jalan desa anu karek ge di batu saayana meunang gotong royong masyarakat. Atuh berasna teh ka lembur Batu Jajar ka Sugri. Karek gesa panyepahan kolot jalan anu disorang teh meniti isenaker. Liwat jembatan Cigurawes nikung kakatuhu mapai sisieun leuweung leutik. Na atuh ari pas handapeun tangkal kiara anu dahana ngaroyom ka jalan ari gaceleng. Opat jalma make pakean sing sarua hideung. Tinggara jeleng megatan Mawar Bodas jeung Rahmat. Nu duaan mah apal pisan da can lila pernah bentrok basa ditutugan parongpong tea. Kimaman jeung Jumadi silih pelong barang sidik nu dipegatna teh jalma anu pernah ngelehkeun manehna. Ambek aya, sieun aya. Tapi teu lila timbul kawanina peda ayeuna mah aya opatan ditambah 2 jadugna anu masih ngawaskeun ti kajauhan. Teu kudu capek neangan euy. Nya bisa males pakai nyeri lah. Nya bakal menang duit. Tambah bakal menang nu geulis deui. Kimaman ngahahah bangun nguntup nakar. Geus bosen hirup sigana maraneh teh nya. Can lila ngomong rek insaf ayeuna geus ngabegal deui. Moal dibere ampun sia ayeuna mah. Rahmat na malang bari nulak cangkeng. Mawar Bodas nitenan opatanana nu dua masidik anak buah Kibuyut Jagalpati. Ari nu dua deui anyar pinanggi nu hiji gendut awakna bayuh-yuh ramona siga beungkeutan leupeut baradag. Letahna olal-olel wae bari mencerong ka Mawar Bodas ari nu hiji mah kalem awakna begang tapi keuretan beungeutna kawas lain urang Pulo Jawa. Jumadi jeung Kimaman teu sirikna paheula-heulana Rajang Rahmat. Da dua anak ge boga dendam pernah dielehkeun basa harita ditutugan parongpong. Hiu, suku katuhu Jumadi datang ti kencang ngarah kana cangkeng Rahmat. Sebrut, pereup katuhu Kimaman ge nyebrut ti hareup rek ngarak-rak iga. Hari Mawar harita teh dikepung ku dua begal baturna Kimaman jeung Jumadi.
Anu masalah deui dina dadegan mah pasti Ki Ade jeung Ki Karim anak buah Ki Yudi, bajing setan ti pasir ucing. Gajeleng, Rahmat ngagajeleng kagigireun Ki Maman belah kenca. Hiu, kedu. Beureub kenca Rahmat ngadagor careham Ki Maman. Barang jeung kitu datang tajongan Jumadi anu nyampeuk di kencaeun Ki Maman. Rahmat bari nyerengeh nyurungkeun awak Ki Maman anu geus leungit kasaimbanganna dumeh tadi carehamna dihanca ku peureup Rahmat. Atuh bro bae awak Ki Maman teh nindihan awak Jumadi. Nah kala-kala silih tangkep kitu baraya. Rek sonoan maka ditu atuh kanu suni. Cek Rahmat mah panas hate musuhna. Bangsat sia, dipodaran sia ku aing. Seret. Ki Maman mesat bedogna, Jumadi ge sarua ngalumbas bedogna bari huntulna kakerot pin ku kaambak. Seruntul congo bedog teh. Congo bedog Ki Maman runtul dina ulin cigalon tangan, datangna ihareup rek meulah dada. Ari Jumadi ngagajeleng ka satukangeun Rahmat anu maksudna mah rek nerajang ti tukang. Tapi Rahmat geus teu bisa nitenan gerakan nu jadi musuh-musuhna. Sakilat manehna ngawangun gerakan kalakai katebak angin. Awakna hese pisan ditoel ku bedog musuh, tiap-tiap rekeuna diserang awakna gerak ngingkahan panarajang bangun enteng naker. Atuh nepi ka ngoprot kesang Jumadi jeung Ki Maman teh balas nyerang Rahmat. Tapi nu diserangna teh beunang-beunang. Ulah ukur mal nyinggahan pada rajang sia. Ari sia bener laki mah, ayo. Males narajang sia. Ceuk Jumadi bari napasna masih ngahegak bakat pu capek. Bae baraya, ari hayangna kitu mah. Tadah ieu. Hiya. Tembal Rahmat bari sakilat ngawangun jurus galura laut kidul ngagunakeun satengah tanaga jerona. Hiu, kelebuk. Dua ranggem angin kaluar tina kadua dampal leungeun Rahmat. Datangna kawas ombak ngagulung bari ngandung hawa panas ngarah kana dua musuhna. Jumadi jeung Ki Rahmat satekah polah nahan eta serangan. Kulit karasa perih jangan nyesek bari mata na karasa nyeri kawas dicocogan ku jarum. Ukur sababar detik Jumadi jeung Ki Maman bisa nahan eta serangan. Akhirna mah duana ngajengkang ka tukang. Teu udang deui bari dina sela-sela bibirna ngalai getih seger. Mawar bodas anu keur dihurup ku Ki Ade bareng Ki Karim masih imbangan. Sanajan dina gerakan mah jurus-jurus mawar bodas teh aya dina saluhureun dua musuhna. Tapi dua musuhna meunang dina pangalaman padunggung sabab remen bisa bentrok jeung musuh anu dibegal boh sasama begal atawa jawara. Dina hiji kasempetan Ki Ade ngayunkeun celurit badagna dina jurus tacar bolang ngarah kana bitis mawar. Ari Ki Karim ngulincer ka tukang bari ngayunkeun bedogna ngarah walikat. Mawar teu cileureung, geuwat ngegajeleng gigir bari ngaheatkeun suku nama pagsirah Ki Ade anu nyolonong hareupeunana. Orok aya Ki Ade sanajan awakna bayuh-yuh tapi gerakanna manirikat naker. Leungeun kencana ngarawel pigeulang mawar bari ditentok ka tukang. Atuh koleap, bro, bae awak mawar teh nindihan awak Ki Ade. Hoyong batin ditindih mola di dia neng. Walan di nusuni yuk. Ceuk Ki Ade bari leungeun kencana ngajawel gado mawar bodas. Sedangkeun leungeun katuhuna meulit kana cangkeng lengkeh na mawar bodas. Teu sudi aplik-aplikan teu suka prak-prakan sia.
Lepaskan kurang ajar. Mawar bodas terjel hayang lepas. Tapi tanggapan Ki Ade malah tambah pangge. Hiu, suku katuhu mawar bodas ngahiu kana tarang bari dibarengan tanaga jerona. Cedak, tarang Ki Ade kahanca siku nenggel pisan. Aduh, masih galak neh bau bicang teh ya. Ki Ade ngaduh bari awak nang ngajar jeug katukang. Katingali tarangna bencenur sagede endog soang. Mawar bodas ngudar karembong na kunyam-kunyam ngarapal jampe pamake ti guruna. Sewu karembong teh dikebutkeun ka arah Ki Ade aya angin panas nebak kana matana Ki Ade. Karasana ku Ki Ade matak reuwas jeung nyerina matak ngadadak oek. Teu bisa nempo bari nyerina meuni nyak serak saawak-awak. Aduh Rem, tulungan Rem. Aing teh bisa nejo ya Rem. Ki Sade gogor kokowong-wongan bari ngucek-ngucek matana. Hiu, aduh. Uun mawar bodas nenggel kana angan Ki Ade. Cedak, pereup katuhuna oge nyarang dina careham gebrok. Pereup kencana mapeg kana dada. Di toron kitu mah gajah depa di ti Cibitung ge teu mangga pulia. Kolea bru, awakna nambru siga nangka asak murag tina tangkalna. Ari manunenjo baturna ngajak papang gewat ngaheumbatkeun bedogna dina ulin manca baruga. Ulin silat ti Sulawesi asli ti lemburna. Gerakan kawas anu keur nari tapi ngandung bahaya anu pohara. Siga harita datangna bedog teh laun ka cirina tapi geus deukeut mah kecepatanana ngadadak gancang naker. Bedog Karim nyempong ti gigir rek megatkeun cangkeng. Mawar bodas cepet cingkrak barang leungeun katuhu Ki Karim nyekel bedog. Nu nyangkal bedog liwat gewat dikebut ku karembong bodas. Kuriwal pigelangna beunang kacanggereud ku karembong. Ku mawar bodas dikedetkeun ari derakdak pigelang leungeun Karim ngaderakdak siga namah tulangna leupas atawa remuk. Slik bedogna murag kana taneuh. Aduh, ampun. Ceuk Karim bari nyekelan pigelangna. Ulah baka bunga, yeuh lawan kaula yeuh. Ceuk hiji bayangan bari corelat, manehna luncat tina tempat panyumputanana. Kasugri pamiarsa urang cekapkeun dugi ka dieu heula padaran acara dongeng enteng Mawar Bodas Malespati biasana Kidagar. Kang Gilang ngaturkeun nuhun kana tos ngabandungan tos sasarengan di channel YouTube Gilang Kasna di channel oge di radio Kamemet Kasugri sadayana. Hatur nuhun anu parantos subscribe, hatur nuhun anu parantos nga-like, anu parantos ngomen oge anu parantos ngabagikeun di medsos Kasugri sadayana. Mudah-mudahan tepangson urang sing tiasa langkung raket deui. Mudah-mudahan wargi-wargi sadaya dipabarinan kesehatan sareng diseueurkeun rezekina. Hatur nuhun, urang tepang dangu de enjing dina waktos sareng galura anu sami. Kang Gilang pamit per mios.